Punten Kak hoyong dihuapan mah setruk deui. Panamun geus gering mah geus setruk kakarek dihuapan. Lainnya eta mah kapaksa. Karena ulah gitu kasalaki teh. Tong boroning ngahuapan. Nyuguhan cai herang oge satelas kasalaki gede ganjaranana. Komo dihuapan. Matak ti ayeuna ibu-ibu barade ngahuapan salaki. Moal we anggar. Reng-rengan para panitia penyelenggara para DKM Masjid Al-Ikhlas, kurang doakeun mudah-mudahan segala rupi perjuangan para panitia anu parantos ngorbankeun harta, tanagi, pikiran oge waktosna kanggo nyukseskeun ieu acara, mudah-mudahan masing dibales ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Man kana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun nu hadir ayeuna aya 100 urang, maka panitia bakal menang 100 ganjaran. Mangkana ditingali-tingali ieu jamaah nu hadir aya 2000 urang. Doakeun ku sadayana mudah-mudahan acara tahun payung sing langkung meriah. Jamaahna nu hadir sing langkung seueur. Hadirin rahimakumullah. Dina suatu ketika kapungkur Rasulullah ketika bade dakwah naik kana luhur mimbar. Naik mimbar teh tangtu aya tanggana. Dina tangga kahiji nincap tangga nu kahiji baginda Rasul ngucapkeun amin. Tangga nu kadua baginda Rasul ngucapkeun amin deui. Dugi ka tangga nu katilu baginda Rasul sami ngucapkeun amin. Sabadana dakwah baginda Rasul turun tina mimbar ditaros ku sahabat. Saur sahabat, ya Rasulullah, kami mumping salira tadi ngucapkeun amin dugi ka 3 kali ketika naik mimbar, padahal teu aya nu nuju ngadua. Baginda Rasul ngajawab, eta teh malaikat Jibril nuju ngadua ka Gusti. Naon doana? Nomor kahiji dina tangga pertama malaikat Jibril ngucapkeun, Gusti tong ditampi ibadah saum, ibadah salat, ibadah tadarus, ibadah tarawehna jalmi seorang anak nu durhaka ka indung bapana. Anak ngarumpul di bumi sepuh nu jauh dara rongkap ngempel sadayana nyungkeun ridho sinaru nyungkeun hapunten. Bilih ibadahna henteu ditampi. Hiji tah cenah. Naik tangga nu kadua doa malaikat Jibril, Gusti teu kenging ditampi ibadah puasa, salat, zakat, tadarusna jalmi nyaeta istri anu durhaka ka salaki. Abdi bade naros ibu garadu dosa ka salaki. Garadu? Rek dibawa maot moal? Rek dikamanakeun atuh? Kenapa pak sarada lieur ieu mah? Bu sakali deui garadu dosa ka salaki. Rek dibawa maot moal? Oh berarti ibu-ibu urang dieu mah sok mentah hampura unggal poe ka salaki teh nya. Tara ari mentah hampuranan sok iraha atuh. Pak, ibu-ibu di dieu mah geus yakin maraon teh bulan Syawal. Eta mentah hampura nungguan lebaran. Matak ibu tos rumah tangga masuk ulah dinten teh nyungkeun hapunten sateu acan bobo we. Ibu nyungkeun hapunten sinaran nyungkeun ridona nu janten salaki. Oh sok kitu tara. Da beda apa? Ayeuna geus jadi panganten heubeul mah beda keluarga teh. Ibu baheula keur masih keneh aya cinta ka salaki luar biasa. Ini deudeuh ka salaki. Ari ayeuna mah rumah tangga cuek we ka salaki, leres teu? Baheula mah masih keneh aya cinta, mapah pakalen-kale. Ayeuna kalena teuing kamarana.
Baheula mah bapak ngabonceng pamajikan meni hati-hati. Leungeun dua anak main jeung ngerem asa mawa berlian. Nah di ayeuna geus heubeul bapak ngabonceng pamajikan asa mawa karung boni. Ibu nyekelan kana cangkeng salaki, kalau cek salaki teh cicing tong nyekelan areungap. Lamun teh nyekelan sieun teh leres teh. Tungtung nama maksakeun we nyekelan kana tak salaki persis siga teko. Apalagi kieu teko nu katuhu kana tak salaki nu kencak kana beusi motor. Baheula mah ibu ninangkot naik motor ka salaki teh. Aya tanggulan saeutik cek salaki aya enggak papa. Baheula mah geubis dina motor ge bebeja ka salaki teh habis. Baheula nah ari ayeuna ibu geubis dina motor salaki ngadon molotot cek aing ge tong milu betul Bu? Eta bukti cinta dina rumah tangga sok geuna ku seet. Astagfirullah. Eta sarua jawab setan. Jeung tiraha setan ngahakan cinta. Eta sing leres nembalan teh. Cinta dina rumah tangga sok geuna ku seet. Ditutuh eta ulah fitnah ka setan teh atuh. Sok ibu jawab ayeuna sing jujur. Ibu-ibu ayeuna masih keneh aya cinta ka salaki teu? Bapak-bapak ngan Pak sing tarik kudu jujur. Ari bapak-bapak aya keneh cinta ka pamajikan teu? Tapi mangleres dina rumah tangga cinta leungit timbulnya tosnya Ahmad luar biasa eta. Ayeuna ribut jeung salaki parea-area omong di imah angger we engke teh wauh deui. Teu mentah hampura ge bageus deui we. Leres teu? Eta tehnya doakeun Pak, mudah-mudahan dia ibu-ibu urang dia sing jalankeun istri anu saroleha. Da istri soleha mah aya ciri-cirina. Salah sawiosna ciri-ciri istri nu solehah nyaeta anu gaduh kasieun sareng kaisin ka salaki. Ibu osok sieun ka salaki? Osok isin? Bade ngalangkung payunan salaki osok pupuntenan. Tuh ka eta osok isin. Sanes Pak abdi mah sok emut kapungkur almarhumah pun biang Allahumma gfir laha. Almarhumah pun biang mah teu wantun ngalangkung payunan pun ramah sabab isin. Ibu osok ngaliwat hareupeun salaki nya minimal pupun tenang osok. Ya Bu, salaki dipayun ibu bade ngalangkung pupun tenang rengkuh terang rengkuh ya bade ngalangkung teh kieu nyariosna punten ayang osok nyebut ayang ka salaki bebek ari di masak nyarubut naon atuh. Ya sing jujur aya nu ka salaki nyebut bapana. Aya bapana. Nu nyebut bapak budak. Bapak siap. Nu nyebut ieu aya ieu. Ieu oge aya. Atuh meureun ngobrol di imah teh jadi Pak ieu. Ejeu ka salaki. Ieu ka dieu sakedap. Aya naon ieu? Mama
teh geus lila hayang ngobrol jeung ieu teh. Nu kitu mantes henteu. Ada kudu aya panggilan khusus, panggilan kasih sing sarare ayeuna mah manggil turutan Kanjeng Nabi aya panggilan khusus. Ngan alus-alus teh ulah teh. Tadinya kersana Pak Ustad anu ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an raoseun henteu. Betah teu kupingkeunna? Betah. Tapi coba ku bapak dipake dina rumah tangga, da aweun atuh. Ka pamajikan. Mamang ka dieu sakada. Itu cek si aja di tukang Allah. Asa geus teu areri. Da ibu lamun kitu dah tembakannya salaki ulah eleh. Tembakan aya naon bapak cik bang ninyuhkeun cai kopi ABC susu atawa luampo nepi ka manclek lak-lakan kitu mah moal jadi niuh lagi dari teuing. Betul Bu? Jaga keharmonisan dalam rumah tangga, minimal aya panggilan khusus. Barade ti ayeuna mah aya panggilan khusus. Yo, apaan ibu dina rumah tangga mah ibadah panglaminan. Matakan kudu dibebetah sing harmonis rumah tangga teh, kudu romantis. Baheula mah ibu jeung bapak keur bobogohan sapiring kuduaan siliwapan sileutan jadi dosa. Lain ibadah-ibadah bobogohan mah. Tapi lamun ayeuna tos rumah tangga di imah sapiring kuduaan siliwapan sileutan eta mah bernilai jadi ibadah. Osok ibu ngahuapan salaki. Mungkin hiji-hiji acan. Cicing ibu-ibu cicing. Pak, sing tarik Pak tembangan. Ari bapak-bapak haroyong dihuapan ku pamajikan. Bagus. Kedah gadung kahoyong atuh bapak-bapak teh. Sing tarik Pak sakali deui haroyong dieueutan ku pamajikan. Atuh karisa terus. Punten Kang hoyong dihuapan ka setruk eueuh deui. Panamun geus gering mah geus setruk kakarek dihuapan. Lainnya eta mah kapaksa. Karena ulah kitu kasalaki teh. Tong boroni ngahuapan. Nyuguhan cai herang oge sagelas kasalaki gede ganjaranana. Komo dihuapan. Matak ti ayeuna ibu-ibu barade ngahuapan salaki. Moal we anggar. Begitu aku kaleuceun. Anu penting mah ayeuna uih pangaosan sing gaduh kasieun sareng kaizin kasala. Karena hakikat kita sebagai perempuan, setinggi apapun derajat kita, sebanyak apapun harta kita, seluas apapun ilmu kita sebagai wanita, harga mati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalaki mah tetep jadi pamimpin. Alhamdulillah kamari lebaran aya sesi sungkeman istri ka suami. Ibu nyungkeun dihapunten tina sagala rupi kalepatan. Lamun teh nyungkeun dihapunten pilih tadi teh ya ibadahna henteu ditang dua tah teraskeun. Nu katilu doa malaikat Jibril nu diaminkeun ku Kanjeng Nabi saur malaikat Jibril, Gusti teu kenging ditampi ibadah puasa, ibadah salat, zakatna jalmi anu teu daek menta hampura oge teu daek ngahampura sesama muslim anu sejen. Nyungkeun hapunten, meminta maaf itu hebat. Tapi memberi maaf itu luar biasa. Nyungkeun hapunten mah gampil. Leres ku cariosan ngumpul gampil. Tapi ngahapunten mu hese.
Katakan ayeuna aya yaumul ijtima, hari berkumpul teras halal bihalal, eta teh sebagai ajang kanggo urang saling meminta maaf, saling memberi maaf satu sama lain. Karena dosa kasesama manusia mah teu tiasa dihapunten ku Gusti. Angin urangna kedah nyungkeun hapunten kanu bersangkutan. Mata ayeuna silih hapunten satu sama lain. Rahartos Bu. Kade. Ayeuna pribadi haros haroyong hidup bahagia di dunia. Pak haroyong. Hilang terus gitu nya bapak-bapak. Naik ayat teu dina Al-Qur'an konsep lamun hirup hoyong bahagia aya. Kumaha carana? Saur Allah dina Qur'an, duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kunci hidup bahagia di dunia nu nomor kahiji sing sae hubungan jeung Gusti Allah. Nomor kedua sing sae hubungan sesama manusia. Pentingna hubungan sesama manusia luar biasa. Tadi moal tapi ibadahna lamun urang teu sae hubungan sesama manusia teu silih hampura. Ayeuna lamun hayang bahagia di dunia sing sae hubungan sesama manusia. Penting teh? Penting. Nu kahiji tadi sing sae hubungan jeung Gusti Allah. Ari urang tos sae acan ibadah ka Allah. Tapi percanten di kadupandang sadayana ahli ibadah. Ahli salat. Saking ku ahlina nepi ka poho kana rakaat. Tapi alhamdulillah Bu, biasana urang mah ngadak-ngadak jadi ahli ibadah teh lamun bulan puasa hungkul. Leres teh. Bulan puasa mah kan rek teh jadi ahli ibadah kumaha, da kana adat teh jadi sono. Adat teh ditutungguan benih asalila. Rasa sampai ucapan alhamdulillah, adan asar alhamdulillah, tiba waktu maghrib eta mah sajam samemeh adan kabeh geus diriungkeun. Bala-bala ibu jeung cireng es campur jeung kolek ngariung sadayana. Datang we waktu maghrib, Allah can nepi ka akbar bala-bala beakeun. Gitu buka puasa balas dendam. Aya nu sakitu. Belah mana diukna? Diteugeuykeun kudu adan asyhadu an la ilaha illallah sangu sapiring metu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah teu nyesak sarameh-rameh acan. Hayya 'alas shalah ieu opat. Hayya 'alal falah cai teh saubadana. Allahu akbar samangkat tilu jeung cangkang-cangkangna. La ilaha illallah. Naon eta namina? Terap kemerdekaan. Kolak jauh dina ti korok keneh dibawa salat maghrib atuh ngaborolo. Tapi nuh deui. Beres maghrib datang ke orang waktu sholat isya. Biasanya tos sholat isya orang tuluy berjamaah sholat naon? Tarawih. Abdi yakin orang kanu Pandak jeung urang Cipongkor di abdi Bandung Barat sami. Lamun tarawih sok pilihan heula imam. Tidak, nu sering ka rumah saeta teh. Imamna gancang maca suratna nu paranendeng dijamin isi masjid teh pinuh. Tapi lamun imamna hese ngungkeud acan suratna nu pararanjang dijamin Pak eta mah isi masjid teh pemain inti hungkul. Aki-aki nini-nini jeung karpet. Eta teh pemain inti. Tapi insyaallah ari aya pemuda mah di dieu
jadi imam tarawih teh biasana ku pemuda neutos darewasa. Da eta imam tarawih ku pemuda mah maca Al-Fatihah disanapaskeun misalnya. Pemuda mah kuateun. Teu siga aki-aki. Pan aki-aki mah sok siga nu eungapnya. Ngahudangkeun subuh oke alhamdulillah. Leup suarana teh teu aya. Punjunghul aya deui ahyana leungit deui lila eta mah leungitna teh teh tahajud heula teh sare deui punjunghul nu terakhir nusyuk ngawartosan waktos parantos satengah opat ari gorowok teh pemuda belagu kita pemuda keagian doakan namun dia aya sepuh sok ngahudangkeun subuh sing paranjang yuswa sabab lamun teu sepuh kusaha deui dadas teh imam tarawih ku pemuda gancang make nanda imam tarawih nage dilakukeun juara kori provinsi juara kori nasional keur ngaimaman tarawih di Al-Ikhlas siga kieu matak taraweh lila teuing ulah karunya jamaah gancang teuing oge ulah jadi di dieu Pak RT osok ngaimaman tara Pak RT osok tara misal Pak RT jeung Pak Soleh ngaimaman ngaimamanana teu make seni. Hari tadi mah imam teh alus deui dikorikeun, ari imam teu make seni. Maca Al-Fatihah siga maca Quran. Cek Pak Soleh jadi imam. Pak Soleh jadi imam. Teh kieu ngaimamanna teh. Pak Soleh. Misal ya Pak Soleh ngaimaman. Tarawih ceritana itu. Pak Soleh menjadi imam. Nah kira itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu-gitu teh ulah teh. Kedah pantes gancang teh henteu lila teuing betul Bu setuju kamari bulan puasa jeung ayeuna Syawal beda ibadah urang teh bulan puasa mah urang teh sono kana ada resep salat sunnah resep tadarus Quran sadinten dugi ka kiat sajud sasih Ramadan mah leres teh ibadah urang meningkat kamari dina sasih Ramadan matak tingali lebaran barungah sadayana bingah lebaran mah baju alanyar kabeh THR loba daging seueur keluarga ngararempel salaresna mah eta teh bukti janji Allah lamun urang sae hubungan jeung Allah sae ibadah ka Allah maka hidup di dunia bakal bahagia sabulan penuh sasi Ramadan urang resep kana ibadah mantak lebaran barungah sadayana tak ayeuna sasi Syawal teh ajang peningkatan kedah nama nu asalna sasi Ramadan sadinten sajuz atau Syawal mah jadi 2 juz asalna Ramadan salat tahajud 2 rakaat atuh ayeuna Syawal mah janten 4 rakaat
ibadah meningkat kedah nama ngan fakta nama ayeuna ibu-ibu ngadong kiloan mau meningkat teh ya leres teh. Jadi lamun urang hoyong hidup bahagia di dunia nomor kahiji sing sae hubungan jeung Gusti Allah hiji tah. Nu kadua tadi naon cenah? Sae hubungan sesama manusia. Pak, kita sebagai muslim sahur keterangan al muslim wal muslim kun kal yadain kedah sidak panangan dulu. Ayeuna ieu negara ieu lembur dilambangkeun sebagai panangan ramokna aya 5. Yaumul Izdima ieu ngagambarkeun panangan ramokna aya 5. Nu kahiji ieu ramok naon cenah? Jempol. Jempol melambangkan pemimpin para pemerintahan urang. Ayeuna hadir teu para pemimpin urang? Hadir. Komplit hiji. Nu kadua jari naon ieu? Telunjuk. Jari telunjuk ngagambarkeun jalma beunghar. Bu, jari telunjuk ngagambarkeun pengusaha, pebisnis jalma beunghar. Naon hartosna make jari telunjuk? Sabab nu beunghar mah sakali nunjuk beres perkara. Terus deh, coba lu palang satu tunjuk beres itu kalah dicarekan terus jalma beunghar sakali nunjuk langsung beres. Matak di dia lamun aya nu beunghar sok perankeun ieu ka beungharanana bade aya muludan asongkeun dana sok panitia ayakeun muludan beres. Terus jalma beunghar kade nu balang sama ulah wani-wani itu tunjuk moal beres iya telunjuk jalma beunghar. Ayeuna jari tengah ngagambarkeun seorang alimil ulama, para kiai, para ajengan ayana di jari tengah. Naon hartosna kiai ajengan mah netral di tengah-tengah ayana. Kaditu hayu, kadieu hayu, jeung di mana-mana pasti aya. Terus alimin ulama, para kiai, para ajengan ayana di tengah, netral, teu memihak ka itu ka dieu tapi sasarang. Ayeuna nu kaopat aya jari naon ieu? Jari manis. Jari manis di dieu ngagambarkeun pemuda-pemudi dan semangat muda. Karena pemuda itu harapan bangsa. Terus masa muda itu masa yang paling indah. Alhamdulillah ieu acara Yaumul Izdima sekaligus halal bihalal diketuaan ku para panitia ti pemuda-pemudi luar biasa. Berarti pemuda-pemudi di dieu gaduh prinsip tidak mau hidupnya seperti air yang mengalir kemana saja. Cai maka mana-mana oke. Di sungai ngalir, di mana-mana ngalir. Henteu pemuda di dia mah hidupna ingin seperti sungai yang menentukan arah air itu mengalir. Aya acara PHBI, aya halal bihalal pemuda dijanten panitia. Ayeuna nyambung sareng telunjuk. Nu beunghar nu tunjuk masih handana sagala rupi anu merealisasikanana para pemuda-pemudi. Kantos tuh. Jadi pemuda itu harapan bangsa. Nu terakhir dina ramo aya jarina dia kelingking. Punten Pak, ia kelingking menggambarkan seorang wanita. Karena dunia itu hampa tanpa wanita. Laras dah. Tapi hati-hati. Lamun ayeuna murang kalih anyang-anyangan suwit teh, terang suwit. Suwit jadi jempol elehna kumana? Kelingking. Sing tarik jadi jempol elehna kumana? Kelingking. Matak naon pejabat, para koruptor, korupsi teh digoda usaha.
Da para pemimpin elehna ku awewe karena tipu daya wanita itu luar biasa. Tak ayeuna paku di dieu gagah. Di dieu gagah paku. Tapi percandan di bumi mah da eleh. Ku ibuku Bu. Betul Bu? Nah ini 5 jari yang menggambarkan persatuan. Jempol adalah pemerintah, telunjuk adalah orang kaya, jari tengah adalah ulama, jari manis adalah pemuda-pemudi, dan jari kelingking adalah perempuan. Pak bayangkan lamun ieu ramok nu 5 tos ngahiji nyekel naon nu moal kacekel. Terus lamun ieu panangan ramokna komplit nyepengan naon nu moal kacepeng pasti sadayana oge beureuh. Terus kan? Tapi kan naon bieu? Ayeuna dina dieu yaumul izdima sadayana ngariung pemimpin aya, jalma beunghar aya, ulama aya, pemuda-pemudi aya, istri oge aya. Maka tiasa berlangsung sukses ieu acara. Tepuk tangan heula kanggo sadayana. Kita hidup harus seperti tangan. Ayeuna ibu pilari kedua tangan ieu mah. Bieu maramo ayeuna mah kedua tangan. Pilari panangan mah ongko hirupna teh pajauh tapi kompak. Terus lamun nu kenca raheut saha nu ngubaran katuhu. Lamun nu kenca hayang make jam tangan saha nu mangmakekeun katuhu.